Kudunya teh Naon dah? leber wawanen. Leber wana wawanen. Leber wana wawanen. Satu, dua, tiga. Ya Allah biha. Nyanyi. Soanten saya teuing didamel tina naon tina tahunya. Jigana tuangna sok dipasihan ieu nanti. Ditilu. Kantenane da ieu mah istri ari. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kan sami terasa daya mojang jejak anu garaga kabarna saleh emak bapa nu walia neni aki anu jalembar rezeki paranjang yuswa. Tahu nih nggak? Jadi antawisna aya grup oge nuju persiapan bade pentas. Upami tadi tos pentas ieu bade pentas. Komargi nuju latihan, urang candakla vokalisna. Sapali dia. Sampurasun. Sampes Sareng saya teh. Aceng Alit. Ceng Alit sareng grup El Tonata. El Permata Kanca Mitra Sadaya. Ia salah sawios unggulan di Liga Mawaris Virtual 2020. Masuk 9 besarnya. Insyaallah. Target? Nyalah saya kahayang mah nya gitu. Kahayang mahayang. Kahayang mahayang. Dikarenakan gitulah. Mudah-mudahan. Semua tidak terlepas daripada upaya. Sagala rupina tergantung kegiatan niat doa oge upaya. Terus di mana ya latihan teh? Namanya bade di Dio tapi di bumi papan? Itu Di base camp teu kabujang. Teu kabujang soalna Jumat. Tanggung Jumatan gitu. Kena naon? Aya dina bubasan Sunda isalna kieu. Leber wawanen. Naon? Kudunya teh Naon dah? leber wawanen. Leber wana wawanen. Leber wana wawanen. Leber wawanen. Lega naon tah leber? Naonnya? Naon na? Gede ka Kahayang. gede ka yang dayang juara. Kawani. Jadi ulah epesmer. Ulah naon istilahna teh miyuni hayam kabiri. Komo ieu sadeana pamaget. Kedah leber wawanen. Dina basa Sunda aya sambunganana. Wani nyekel sabuk milang tatu. Artina teh? Da apal. Tung ding geus dua grup Kanca Mitra Sadaya si nyekel sabuk milang tatu mah can kawalan. Teu sawios. Teraskeun latihanana mudah-mudahan kenging. Insyaallah. Ju. Amin. Juara Amin. Tah kitu Kanca Mitra Sadaya. Jaga jarak, hindari berkerumun. Kanca Mitra Sadaya dulu abah nu jauh di Pelembron Wangang di Padesaan anu dumuk terperangendak di Lembur Matu Banjar Karang Pamidangan. Atau saya dua kelompok di Palidito, orang ka Palidito. Ieu mah sadayana kaum Hawa. Sampurasun. Mana suaranya? Iya. Di paling mana iya? Di Parohan. Di Cikandang. Cikandang teh paling mana yang Cikajang? Kalau Kanannya? Berat 303. Oh, sarang 303 Cibuluh. Cikandang teh. Rombongan teh sabaraha jalmi ya teh? Masa? Ieu teh rombongan teh sabaraha hiji aya 20 jalmi. 20 jalmi. Eta kumaha parabna? Ari parah. Kumaha parabna pun udah hayam. Maksudnya kumaha marabanana ieu? Alhamdulillah hari perkawis marabna menyakit teh. Atas barisan masing-masingnya gitu. Hayam ge bisa kokoreh manya jalmi. Ieu teh lebet 9 besar. Untuk kategori pemula. Nah, Kanca Mitra Sadaya di Liga Marois Virtual aya tilu kasta. Kategori umum putra, kategori umum putri, kategori pemula. Upami pemula teu mengenal putri putra, sadaya tiasa. Sa grup tiasa aya pemain putri, tiasa oge aya pemain putra.
Jantan ieu mah dicarukeun, diadukeun, dibarungkeun. Kumaha geletuk batuna kecebur caina, kumaha proses mentasna, urang sobian taros nu pangageng. Saha vokalisna? Abi vokalna. Kadieu. Abaikan yang di belakang. Neng jenenganana saha neng teh? Nita. Mirna. Oh, Mirnawati mah penyanyi dangdut ge pada zamanna pangalusna. Tapi moal kenalin. Mirna Mei. Eta ya splatter tah. Mirna. Tah. Anak saha teh eta? Gunungana. Mirna Mirna bade. Hah? Mirna Mei. Mirna Mei. Ieu kasurupan Korea. Bahasa Korea. Da laraina oge mirip larai Korea. Bade nembang naon kita? Salawat. Naon? Salawat naon? Ya Allah biha. Ya. Ya Allah biha. Biasa sakedik kita soal tenang. Cobi ditarik. 1 2 3. Ya Allah biha. Nyanyi. Abi ge bisa. Ya Allah, tegaduh artos tulungan ya Allah. Nah, bedana. Coba. 1 2 3. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusni khotimah. Keren Kanca Mitra Sadaya, hoyong tepang pisan, hoyong ningal kumaha proses panggungna tong hilap. Tinggal reviewna di Gapura TV channel. Hatur nuhun wilujeng makalah. Uswatun hasanah. Kanca Mitra Sadaya, Akang Teteh Saroleh ma Bapak nu waluyan nih aki anu lembar rezeki paranjang Yuswa. Masih nyarengan Kanca Mitra Sadaya di nu ngawaos ngalangkung ngabas wartos nu atos-atos channelna orang Sunda hiji-hijina ti Priangan Timur Indonesia. Orang nepangan Selasa Wias Group marawis nu balis tampil asa atos ieu mah nya. Iya mah atas. Iya Atos sebagai juara. Amin. Ai tadi anu selawatna saha? Mana? Vokal. Kemana? Iya. Assalatu wassalamu. Ari ieu tadi teh namina teh grup El Fatih Junior. El Fatih Junior. Takan Mitra Sadaya aya 2 grup El Fatih, nu hiji junior, nu hiji senior. Dua-duana lebet 9 besar Liga Marawis Virtual 2020. Sini sayang. Di mana nembe? Di Jamban saha kakasih teh jenengan teh. Soanten saya teuing didamel tina naon tina tahunya. Jigana tuangna sok dipasihan ieu nanti pamenu ieu teh beas beureum nya. Sok nuang beas beureum. Putra saha? Ieu mah ieu nya andelemi lamun bahasa Sunda mah. Nu kieu teh leuleus jejer liat tali kan Mitra Sadaya. Lalakonan bakal asak tinimangan. Amin. Nya santri keneh sakola kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD naon? Pada suka 2. Pada suka 2 teh di Cikajang. Oh di Cikajang. Kan Mitra Sadaya ieu produk Cikajang. Nah, dina babasan Sunda ieu istilah kacang ninggang kajang. Eta teh merele. Kajang teh wadah. Jadi kajang mah bisa ngawadahan naon. Mudah-mudahan ngawadahan dulur-dulur anu siap mararios kasur. Ya. Amin. Wios teh jadi juara di dunia ge nya, juara di ahe. Komo upami di dunia janten juara, ya heran kan tenang. Doa kanggo sadayana nya. Sakaya deui grup naon? El Fatih Junior. Mana tangannya? Lambaikan. Ibu-ibuna bilih teu ka cantak. Ibu lah lihat ibu. Ibu mah kieu. Nah, kan Mitra Sadaya rengse grup anu ka sabaraji ieu. Nah, urang nepangan deui grup nu sanesna. Ieu aya nu nuju dangdan. Sampurasun. Assalamualaikum.
Neng teh bade kamarana atuh ieu teh jiga nu bade hiber. Eta dina mastaka aya nganggo mahkota raja. Janten eta teh ciciren mahkota teh upami kanca mitra sadaya simbol kehormatan leluhur urang terutama di zaman kerajaan biasanya nganggo mahkota. Teterang eta teh maknana naon tapi nu pasti garelis sarehat lalucu. Grup naon nih? El Fatih senior. Senior nih junior. Bade selawat naon teh? Saha nu bade selawat? Iya? Kopi. Aya di dua baris mah. Kumaha engke teh? Caketan milih teka absen. 1 2 3 Qala ashku gharami ya nurul wujud. Shalalalala. Aduh, kanca mitra sadaya luar biasa, Neng. Alah, kuat ka erek pingsan bieu. Tah kanca mitra sadaya, bilih penasaran review na kumaha pementasan di panggung uninga di Gapura TV channel Tong Hilap. Nya, kedah nonton, tapi oge subscribe, like, oge komen. Hoyong janten juara kasabar hiji atuh Neng teh. Kahiji. Alim di 2? Di 3? Kantenane da ieu mah istri Alim. Kumaha pameget pasti hoyong na teh bae teh juara hiji ge nu penting mah bisa ngadua, bisa ngatilu. Saha eta saha? Surakan. Pameget cenah. Neng rata-rata Yuswa sabaraha tahun? 13 14. Berarti Yuswana teh sekolahna teh SMP SMA. Aya nu tes SMA? Cum. Hiji 2 nu di SMP keneh? Wah nya bener. Ya generasi masih milenial ngora. Ari ieu teh di mana hilap naros grup teh di Cikajang? Masih. Sami. Sadesa tanapi beda desa beda kampung. Sadesa benten kampung atau napi sadesa benten sakecamatan benten desa. Sami. Sadesa. Madrasah. Oh sama terus. Sakampung. Di kampung naon? Situ Gede. Sana Situ Mang Haji. Di Situ Gede. Upami Situ Mang Haji mah eta nyeuseulna. Oh, tah kitu kan sampeyan sadaya review kanggo El Fatih senior. Janten aya 2 grup El Fatih nu lolos di salapan besar Liga Marawis Virtual 2020. Nyun kadoana ti sadayana mugia generasi urang sadayana tiasa terasiar nganggo nadom-nadom atau napi sholawat Nabi ngalangkungan Marawis. Hatur nuhun, salam sadayana.